Arek beli lauk make. Lauk nama tuh. Lain jualan lauk abah hebat. Hah? Lain anu asli nu abah. Nu abah ya tuh. Sabar satakar teh. 15. Hah? 15. Wah mahal teuing, Bah. Hah? Satakar 15 mahal teuing. Mahal teuing nama kan mahal teuing sakit bolan teu carua yang batur. Satakar 15. Kan 15. Oh, ieu mun diborong sabaraha tah kurang mun diborong. Borong. Heeh. Mun diborong sabaraha tah eta tah. 500-an lah. Hah? 500. Halo, sugan. 500-an mah. 500-an ya. Kabeh udah puhara tuh. 500-an mah. Hari sabaraha tuh? Kana urang pegoweun ari borong teh nya. Pegoweun. Heeh, 150 arek mah, 150. Ah, kayak jangan tuh orang anak balik ya kan. Oke lahannya lah. Tadi Bah yo. Ya, Siukan tadi kan emerkeun Bah. silakan. Tah ka dieu tah. Ada geus dia hargana ieu nya. Heh, Sok. Diborong da ieu mah. borong. Ibana kabeh kudu imah Oh, sok, sok. ulayan nyesa. Oh, Sok da licik abah mah da licik. Heh, cicing. Sok. Cicing ku abah. Heuh tah kitu tah, kitu. Sok. Lain abah menang mau tilu kula saha? Astagfirullahaladzim, aing mau beli deui abah oge ieu. Ai bisi. Upaya we pulang paling Boga lah. modal kitu asa kakaraeun boga modal. Oh, sudah lain jelema teh kudu bisa usaha wae atuh lain kana. Bisi teh Keun wae. ka urang teh bisa aya nyusul ka dieu. Wah. Moalnya? Nyusul segala moal apa nih mah nu urang. Modal urang modal. Caina berat caina mah. Cai berat caina mah entong datang meuri jeung caina urang meuri sok laukna. Aya keneh eueuh siukan. Nah tuh. Aya keneh eueuh. Hmm. Sabab eta caut teh mah kaya lauk campuran jeung lauk emas bunti kulah batur teh kaita abah teh euy. Lain. Lainnya Lain. Nah borong urang oge. kitu sabarahan bieu teh? Cenah pegoweun cita 500 ku urang daeng teh ieu 500. Kenapa pegoweun kurang bae lah nya. Pegoweun. Kagak jangan ada hujan ya urang balik ah. Tanya, tanya ngakeun meureun artista tanya nampi laukna. Oh, bener. Di sadayana. Oh bener urang sing sarehat laukna nya. Siap. Atur nuhun banyak. Atur nuhun pisan. Wes angin. Naon ieu? Pan pegoweun cek maneh. Apa tadi 100.000? Astagfirullahaladzim, aku mah sih kakek teh ieu teh. Tadi 150-an ya teh. Panyata itu teh abah teh loba caina, geuring loba caina aya laukna mah saeutik. Eta Oh, naon sih kakek teh nya ya aing ah. Naonan eta mah Pana urang teh dagang batu ya teh. eta mah teh nyaho nu batur pokona abah mah tadi mah jadi ngalicikan urang ka laukna mah saeutik caina loba ninganan. Astagfirullahaladzim, nasi kakek teh gitu teuing. Sangkieu muharak ieu teh mah ka dieu maneh ka dieu. Parang teh ngamang, Pengen muharak ieu nah naonan teh ngamang tuh. Hmm. Tuh, itu ngamang. Itu masih urang teh masih kena cangcaya meuli teh abah teh paur sabab dia campur jeung lauk ieu teh make aya lauk ieuan tuh misah aya lauk masan. Eta mah leuwihna. Nu kitu batut mata, nu kitu teh leuwihna tah. Pokona teh leuwihna. mah sakitu dibayar urang sakitu pokona eta mah. Ah moal, kadang misalkan nikah, biasa Oh, 150 mah. Naon sih? Kurang 150, kurang 50 kan geus ya idam kan? kabua geus idam kabua ieu mah wayahna we. Aya lauk mah moal bisa ditalende ku abah kurang rek diplakeun lauk mah wayahna. Aya duit mah ditambah sabaraha teuing. Kajian tinggal apa kadekeun heula Ulah, lauk mah ulah. Pantali geus jual beuli jeung abah geus kabul ditu. Apa nana duit tang masih bikin daik? Oh, Urang itu tadi ge. Iya, kita tadi ge iya. Urang geus masalah ka abah ya buru-buru. Astagfirullahaladzim, enggak itu mah. Nang geus saha? Hari teh anu dagangan batur. Aku bilang, aduh ampun aing licik ieu kumaha Aya arek tarima eta moal. Ulang beli nasi kitu sih kakek mah. Tarima Moal ya dari tah, kakek dibere gimana tah, kabeh tah. Tanyana tah, koplakeun. Paling depan aya paling gede itu aya mantau geus dah. Geus lah. Cukup arek bantu ka pagi. Ada oge lah lauk toga di hari teh kubur we. Diplakeun aya nakan tebah.